warahmatullahi wabarakatuh. Di kajauhan geus katingali pimpinan Thaif nangtung di hareupeun panto gerbang pikeun mapag kadatangan Raja Abraha. Saenggeus padu hareupan pok pimpinan Thaif ngabagyakeun kadatangan Raja Abraha halayan dareh deh tur someah pisan. Haturan Raja Abraha wilujeng sumping di daerah Thaif hampura geuning kaayaan di dieu mah batan sakieu. Seueur kana pangbahagiaan jeung anu sakitu dareh deh jeung sameahna. Hampura jeung kami geus ngagimreung-gimreung katenangan urang Thaif da bogoh kami teh boga maksud jeung tujuan. Oh, taya-bayana lamun kami menang nyaho naha naon atuh maksud jeung tujuan Raja Abraha nepi ka ngalit ngabanalit kieu. Dina hal ieu pinang tu anjeun ge pinang ngapimpinan Thaif geus ngadenge beja ku kalakuan ahlunahi anu geus kumawani kotoran gereja kulai jeung pinang tu ulang Thaif oge anjeun pinang ngapamimpina geus narima surat wal pangajak ti kami pikeun asup agama Nasrani. Tah kumaksud eta pisan kami ini di daerah Yaman ka dieu pikeun tindak kalawan tegas ahlunasi dengan jurkeun Ka'bah. Bener kami dina mangsa-mangsa katukang kungsi narima surat puar pangajak anu ditepikeun ti utusan Yaman ka dieu. Saterusna kami minangka pribumi menta hampura. Kami teu hayang riributan jeung anjeun sakabeh. Da puguh kami moal aya kekuatan. Andika tunggu haliwang kami mau ngayahkeun ributan di daerah Thaif tapi aya syaratna kami teh teu apa mana jalan anu ka Mekah. Kami minta ridona ti urang Thaif pikeun aya anu nganter init ka Mekah. Kumaha kira-kira? Lamun kitu pamenta anjeun keun ku kami urang usahakeun. Kami rek minang saraya kasakumna pangeusi Thaif. Nah saha anu daek kalawan ridho nganter anjeun ka Mekah. Ayeuna mah anjeun kabeh pak geura lalason heula di dieu nepi ka kami minang jelema anu daek nganterna. Hatur nuhun pisan kana kasadiaan anjeun. Mudah-mudahan wae atuh dina waktu anu hentong lila teuing kami menang jalma anu daek nganter ka kota Mekah. Saenggeus rengse ngabagyakeun Raja Abraha sarta babadamian saperluna, pimpinan Thaif langsung ngumpulkeun masyarakatna pikeun tumanya saha jalmana anu daek nganter Raja Abraha miang ka kota Makkah. Tina sakitu lobana pangeusi Thaif ngan aya saurang anu sanggup nganter pasukan Abraha ngajugjug ka Makkah. Manehna boga ngaran Abu Rughal. Inyana pangeusi Thaif anu rada wangkelang mungguhing jalma-jalma sejen mah di Thaif arapaleun yen Ka'bah teh mangrupakeun tempat suci anu diagungkeun ku bangsa Arab jeung sapangeusi dunya. Saenggeus dianggap tarapti sagala rupana bring wae pasukan gajah bogan Abraha ngareutngeung ngabandaleut muru Mekah. Dekat catur di jalana pasukan gajah geus tepi ka hareupeun panto gerbang Mekah anu disebut panto gerbang Bani Syaibah. Di dinya aya kajadian anu teu diduga-duga. Ngadadak Abu Rughal ngemasing pati tumekaning perlaya bari jeung teu puguh sabab musababna. Dimimiti poe eta kuburan Abu Rughal dijadikeun marjam sarta kecap Abu Rughal oge jadi kecap silib atau panglandi umpamana aya hiji jalma anu pagaweanana ngahianat. Bari jeung nguburkeun layon Abu Rughal pasukan Abraha anu sajena ngwangun tenda-tenda sabudeureun gerbang Bani Syaibah nying hareup ka jero kota Mekkah. Pok Raja Abraha paparentah ka para prajurit anu keur ngalingkung di sabudeureun gerbang Bani Syaibah. Pikeun para prajurit kabeh hamemeh urang asup ka kota Mekkah nganjurkeun Ka'bah jeung maksa para pangeusina pikeun pindah agama. Leuwih teu heula urang hingsidan mananehanana ku jalan jokot kabeh ingon-ingon anu jadi piaraan urang ieu. Dak hanageun ngadenge parentah kitu ti rajana henteu talangke. Prajurit-prajurit Raja Abraha rajleng narewakan sasatoan atawa ingon-ingon anu keur diangon di sabudeureun gerbang Bani Syaibah jeung di sabudeureun luar kota Mekkah.
kaasup 200 onta kagungan Raja Mekkah. Ningali kenyataan sarupa kitu masyarakat Mekkah langsung init ngumpul di Darun Nadwah pikeun nyawalakeun eta pasualan. Kadangu Abdul Muthalib ngawitan sasauran pikeun masyarakat kota Mekkah. Ku ayana ieu kenyataan urang moal bisa ngalawan ka pasukan gajah bogana Abraha. Kulantaran kakuatan urang batan sakieu tong boro urang dalah Dzunapar jeung Nufail oge anu sakitu urang kasaksen ka roha ka anana geuningan buktina mah jadi tawanan Raja Abraha. Tapi parandede kitu ulah hariwang ngeunaan ingon-ingon anu jadi piaraan urang sararea mah pinangtu kami moal cicingeun. Kami baris datang nying hareup ka Raja Abraha susuganan manehna daek masrahkeun ingon-ingon piaraan urang. Duh, mah ngahaturkeun nuhun Kanjeng Raja. Kulantaran itu domba mah gegenep dibawa ku maneh anak-anak. Ulah hariwang mah mugi-mugi abdi aya dina kakuatan. Saeunggeus musyawarah Abdul Muthalib ngayakeun badami leutik jeung para inohong Mekkah pikeun magunemkeun cara jeung katangtuan ning hareup ka Raja Abraha. Saeunggeus segala rupana tarapti beral wae Abdul Muthalib dibarengan ku sabara-bara urang pangawal ngajugjug ka gerbang Bani Syaibah. Satepina tangtu wae Raja Abdul Muthalib teu bisa langsung nepungan Raja Abraha lantaran inyana teu hayangeun ditepungan kusing saha wae urang Mekkah. Tapi Abdul Muthalib teu eleh akal anjeunna nitah ka para pangawalna